cengkir, kencur, cengkeh. Ya, penyanyi jago ganger eta namanya sakali. Aya jatah hiji deui. Teh make musik Aya hiji deui. Make Apa musik neta urang teh kudu naon teh kudu pinter teh didinya. Sekalipun urang waktu harita almarhum Bapak Haji Darso teh ngaikhlaskeun. Ikhlaskeun. Ngangonami Darso teh. Terus teu naon, tapi kan kita kumaha ieu posisi keluarga supaya aman-aman saja. Geus lah. Sok minta keamanan gitu kan. Kalau tinya keamanan geus lah si Jabung sudah geus gitu. Jadi luar. Jadi kieu. Maneh coba da kasarnya kalau maneh wayana kudu jadi nomor hiji ti aing. Lamun ayeuna Cecep Darso berarti sia nomor 2 ti aing. Ya, kan sia wae nya. Aya ucapan gitu ka Bung teh. Berarti sia bakal jadi nomor 2 ti aing. Lamun ayeuna Cecep bungsu sia hiji. Karena Cecep Darso keun bae. Da moal leungit karena Cecep Darso mah gitu. Tapi bener kajawab eta. Nah, eta. Kabuktosan ayeuna abdi salami dina seni gitu meskipun pengalaman abdi masih kaya handap. Anu namina Cecep bungsunya Ewati hungkul gitu dina entertain khususnya gitu nya teu aya nulian gitu. Tah, pangna bisa dikarasa kata Nabi bisa sasarangan sareng almarhum Bapak Haji Darso teh kumaha awal muasalna? Apa nih mah saderek lain beureun atau Nabi saderek keneh? Oh, teu aya saderek, teu aya ikatan darah, teu aya naon-naon gitu kan. Teu aya naon. Tapi ya insyaallah sih nya Gusti Allah mah bebas. Nya. Rek jadina seperti kitu, rek jadina seperti kieu. Awana. Ketika orang masuk sekolah karawitan, nah cek dulu aja. Karena ka sakola urang kurang biaya nya. Gitu awana. Karena kurang biaya awana teu berpikir bahwa urang dari rumah berangkat ke Bandung kudu menuju Karasak nu ngaranna Bapak Haji Darso Gaya. Nah, jadi eta mah kejadian alam anu teu bisa dipungkiri. Bisa dipungkiri. Yang geus viral lompat ke Karasak itu awalna. Nah, awalna teh can pikir-pikir nyanyi tuh anu teh. Wah, olah waktu teh beureunya ayeuna tepang we langsung. Tepang, urang deket, urang kumaha secarana supaya urang bisa jalan di situ. Ya mungkin nggak tahu mereka nya bisa kita apa. Tapi keluarga Karasak seueur pisan. Keluarga Karasak dari sekarang karena naon urang mah bukan orang senang dari dulu. Biasa emang ajarannya seperti itu. Ajaran kalau seperti itu. Si Bapak kan bisa bikin taman lah, bikin inilah, bisa. Jadi tingkat kreatif bibinya bukan untuk nyanyi hukum. Jadi tip ke orang seni ya, entong cicing dina hiji pekerjaan. Hiji cepengan banyak. Hiji cepengan gitu. Urang teh mun biasa nyanyi teh nyanyi we hungkul, entong. Seni teh kan luas. Iya. Hampir 1000 nya. 1000 cabang. Iya. Bentuk seni teh. Teh urang cari ya minimal gitu. Nah, eta berarti tos kawal lain bos YouTuber seorang Kang Cecep bungsu teh sahana almarhum Bapak Haji Darso tos kawal ayeuna mah. Janten teu aya ikatan darah sama sekali. Aya ikatan darah naon-naon. Nah, gitu. Keluarga seolah-olah gini, kan seueur lamun disebut kasarna mah anak kukut naonnya eta teh. Anak kukut, anak angkat beuleunya. Anak angkat bisa nganduka diangkat tuh kan henteu gitu kan. Teu penting urang ngaku kolot lah gitu kan. Penting urang ngaku kolot. Menutup kemungkinan kalau ngaku anak no comment itu penting orang ngaku kolot. Nah, gitu. Jadi orang khusus kudu ngaku kolot, ngaku lanceuk, ngaku adik, ngaku keluarga itu penting. Terserah mereka ke kita. Erek ngaku adik, erek ngomong, itu kebalikan banyak. Eta pisan walaran di Kang Cecep bungsu. Untuk program di 2020 tapi ulah ka dijawabnya akhirnya. Moal ada can apa? Kumaha ge anu ka langkung tukang tuh. Oh, mangga. Wih deui atanapi tiasa disebat balik deui. Masih dina balik deui. Dina acara Anjang Sono silaturahmi sareng pelaku seni khususnya sareng Kang Cecep bungsu. Kasep ya. Nu kasep ya.
dan anu geulis mah awewe. Anjing. Tah gitu bos YouTuber, tadi tacan di Baler program di 2020 satosna boboran ieu dina program single atau napi album. Oh. Naon anu bakal diluncurkeun? Saparatosna ieu insyaallah aya calungnya. Calung lah. Calung sareng pop Sunda. Heeh. Baris diluncurkeun ya mudah-mudahan secepatnya diluncurkeun. Amin. Tapi di YouTube terus aya nu hiji-hiji gitu kan. Iya, iya. Aya Midangdam, aya Panutan gitu kan. Mun tacan digulungkeun atau tacan dialbumkeun gitu. Berarti single namanya? Single. Berarti teu pareum nya teras we Oh, gitu. Iya. Meskipun orang aya nuju pandemi COVID-19 ieu teh, tapi berkarya ka di tahun nya mah tetep nya terasnya. Naon 19. 91. Nah gitu berarti program di satosna boboran itu insyaallah Kang Cecep Bungsu balik kaluncurkeun nyaeta single Pop Sunda sareng single Calung. Alhamdulillahnya enak teh Calung teh ngungklung deui nya nge. Ngungklung pemain nakol teu mah. Mudah-mudahan mah tuh entong naon teh entong punahnya. Oh. Tapi tetap yang ngana punah mah. Diusahakeun ulah nepi ka punah. Jadi penggarap-penggarap Calung harus supaya bisa mengetahui Calung seperti apa gitu. Anak-anak SD ka orang-orang kecil. Ini anu seneng kacintakan lagu-lagu Calung atau sampai ka kesenian tradisi Calung. Harus diajarkan. Nah, eta bisa. Saya nu ngarebut. Salah. Nah, eta. Arek rame. Kau uji sok ngarebut Calung. Kadang-kadang sok dijual Calungna. Tahu kita apa nih contoh menumutkeun abdi mah contoh anu sae pisan sapertos Kang Cecep teh ayeuna ngaluncurkeun single Pop Sunda tapi salian Pop Sunda aya Calung. Oh iya Calung harus. Janten belen nya nya. Tradisina masih kene tetep pacanah gitu tah. Judulna naon? Midangdam aya kamari teh ieu Panutan dina Pop Sunda. Dina Pop Sunda. Panutan Ya. Midangdam dina Calung oge dina Pop Sunda oge aya. Tah, kok kituna berarti. Dina album atau napi single tadi atos di Waler teras di merenan nanti nuju di garap teh teh bade ngadamel rumah makan nya. Rumah lesehan tempat-tempat makan, tempat-tempat diusahakan berenang rengse nama satosna boboran nya. Satos boboran diusahakan rengse lah insyaallah. Insyaallah. Dukunganana ti para bosku YouTuber pokona mah. Teras diang ieu. Supados uninga para bosku YouTuber seniman seniwati di mana we ayana salam dunya khususnya. Misalkan tos rengse ieu teh alamatna teh di mana cenah ieu teh? Itu Jalan Cagak Baros, Memunggang Baros. Jalan Cagak Baros, Memunggang Baros. Nah, katinggal lah pomi pas Jalan Cagak Baros sebelah kanan aya Memunggang tet aya Saung Panutan. Saung Panutan ke. Saya bungsu ka didinya cek. Desa naon eta? Desa Baros. Desa Baros, kecamatan Desa Baros. Jalan Talun. Kecamatan alamatnya ke mana? Arjasari. Bandung Selatan. Soalnya kan Barosnya kan seueur. Di itu ya Baros di Cimahi ge ya Barosnya. Ieu mah di Bandung Selatan. Pokokna mah ngahayu ka para bosku YouTuber seniman seniwati sadayana kum. Hayu we lah urang gonyak-gonyaknya gogonyakan pokokna mah di dieu. Terus aya pesan-pesan anu bae didugikeun kanggo para seniman nonoman khususna anu memunculan ayeuna supaya mengikuti non teh aturan ngalengkahna Kang Cecep Bungsu bisa sukses seperti kieu dina tarik suara tradisi khususna Calung ya. Kumaha cara trik khususna ya? Kanggo para seniman, pesan-pesan kanggo naon deui itu teh? Nonoman. Kanggo nonoman, pemula khusus seni dunia seni teh. Ya, dina khusus di dunia seni. Pesan-pesan kanggo sadayana khususna pemula ya, nu tacan ngagarap. Nya. Atanapi anu bade ngagarap nya anu parantos ngagarap ya dina dunia seni ieu. Rajin-rajin belajar tentang dunia seni. Seni mah kan bebasnya. Ya. Seni tarik suara, seni kerajinan, sok kembangkeun bakat-bakat anu diri urang lah. Ya. Anu nilai seni sok keluarkeun supaya aya nilai positif dina bidang eta. Gitu kan terus belajar, sekolah tanya-tanya sono sini teruskeun lah. Anu teu acan mah gitu kan. Tanapi anu pemula mah ya anu misalkan atas berjalan urang seserangan lah ngembangkeun
ngamajukeun tingkatkeun kreatif urang dina dunia seni. Ya gitu kan. Dunia seni ieu ya urang sebarkeun we lah kumacarana. Oh seni teh intina seni itu kreatif. Dalam kreatif eta bentukna seueur nya. Dek diaplikasikan mah naon wae mah bebasnya bebas. Seni itu kan seni teh kebebasan eta sok salurkeun anu nilainya positif supaya bisa menghasilkan yang terbaik teh. Nah, itu eta pesan-pesan ti Kang Cecep Bungsu, mudah-mudahan mah kacarna katampi ku para bos YouTuber umumna mah ka para nonoman anu nome ayeuna dek misalkan dek ngagarap gitu nya. Pokoknya mau ulah epesan jalannya. Kejar terus. Semangat sampai dapat semangat gitu kan ya. Ulah sih guys ya bos Ucil ya. Semangat. Tempo nunutan ya sare. Atuh, nunutan mah di mana-mana guys. Mah mungkin nunutan tuang atuh eta mah lapar we tadi. Emang kan nunutana sehari paling 2 kali. Lamun nu sejen aya 30 kali nunutan bahaya itu mah. Nilai senina belah mana. Alhamdulillah Bang Inten teu karaos waktos urang teh gogonyakan ngobrol ngajalin silaturahmi sareng Kang Cecep Bungsu. Tos kawelar ke urang sadayana berarti ena mah seorang Kang Cecep Bungsu itu siapa nama almarhum Bapak Jilasa tos kawelar. Terus di program dina single anu bae diluncurkeun di 2020 satos temboboran tadi atos diwaler. Terus itu nuju ngagarap lesehan oge. Lesehan ieu mohon dukunganana ka para bos YouTuber. Doana oge nya mudah-mudahan ieu rengse ya cepet-cepet rengse. Hiji deui ya. Kang bade 2 bade 3 mangga. Oh nyungkun ieu mah tuh. Oh nya mumpung ieu. Kanggo menyikapi ku ayana virus corona COVID-19 COVID-19 ya. Ieu mah umum ya global sanes kanggo urang seni wae berikut Pak Haji oge kedah nanti masihan wejangan ya mau ka warga masyarakat Indonesia umumnya dunia kedah seperti kumaha banyaklah pengetahuan kan ti awal ge seueurkeun pengetahuan wawasan supaya naon teh bisa kerja nya ketika orang lapangan orang kerja ditutup ketika orang wawasan orang banyak mah kan ya bisa kan sana sini sono sini yang penting wawasan orang jadi faktor lagi wawasan bisa disebut metode ke orang setik wawasan berarti setik pemasukan nah itu kan ya nah itu jadi banyaklah wawasan orang seni banyaklah wawasan banyaklah keterampilan banyaklah berkreativitas supaya bisa menghasilkan supaya kita bisa makan komo ayeuna tukang seni wayana atau bisa nyanyi kemarin nu hajatna ditutup nah itu maka ngahulang kan nya tarik teh ngahulang gering ya tarik teh ngahulang gering kamu orang wawasannya atau pengetahuan anjir gawe naon ieu nah gitu tong bawaan lah nya tong bawaan teh naon bahasa Indonesia sih naonnya tong bawaan teh pokona gitulah tong nepi ka teu nyaho naon anu kudu dikerjakeun teu apa naon anu kudu diperbuat ketika kerjaan orang ditutup, atau keluar di pabrik, gitu kan, mantap penting, tambahanlah wawasan, tambahanlah pengetahuan supaya tingkat kreatif orang atau tingkat kebutuhan orang tercukupi, nya, untuk itu ya wayana, diam saja di rumah, gitu kan, saja di rumah, mau bener kira, kan bingung, itu, Pak Haji, kau mau Pak Haji ya, numutkan Pak Haji, ya itu. COVID-19 itu kan segera selesai mudah-mudahan ya mungkin ada tahap 2 katanya itu udah was-was gitu tapi kalau caranya itu lockdown di rumah itu bahkan memerangi itu secepat gitu. Ya secepat mungkin lah pada jaga jarak lah pada intinya memang kita harus mengikuti aturan kepemerintahan. Harus. Dianjurkan lockdown yang baru lockdown, tapi di lockdown eta digarisbawahi hiji contoh numutkeun abdi mah ieu Kang Cecep Bungsu saya pisan. Ayeuna mengikuti aturan kepemerintahan lockdown, tapi lockdown teh sambil kreatif ya. Nah, seni teh kreatif. Ayeuna Madamo taman tuh di pangker. Tak kasau tuh di dama, ageng nyalira. Ageng nyalira. Nyanya atuh. Alah, tah eta pesan-pesan di Kang Cecep Bungsu sareng Bapak Haji Dadang. Iya. Mudah-mudahan masih katampi kelan kabingan. Aya naon teh aya cernaeun begitu nya.
Panginten ti semburing langkung saur baya carek nadagung cukup lumur jemar Siampurana mobilina kasebitami kesebatas madewatana ya. Ampunten anu kasuhun kasarena pentingna mah salarehat. Salarehat. Eta paling penting mah tapi ke heula. Oh, mangga. Ke heula. Karena ieu aya challenge. Oh, challenge teh naon? Challenge. Aya challenge sawah. Eta mah naon? Galang sawah ya. Eta naon eta mah challenge? Challenge sawah naon? Galang sawah eta mah. Galang eta mah. Ya, so. Aya challenge. Seperti biasa panginten pami abdi nempangan narasumber atau napi bintang tamu dina acara kaplog ieu. Kaplog teh kakaucing ngaplog ajang sono ngajalin silaturahmi. Kaplog sanes kapoknya. Kaplog. Abdi seperti biasa sok masihan challenge. Challenge ieu teh sangat berarti, sangat positif oge numutkeun abdi khusus sama kamu ka para penyanyi. Karena etang-etang latihan A I U E O nanti lebih lancar. Sareng deui non teh etang-etang ngasah otak oge. Daya imajinasi. Nah, gitu. Jadi orang teh daya pikir fokusnya teh pelebah mana nepina gitu. Nyunkeun 10 kali moal seueur-seueur. Aluh, siap. Berarti oh 10 mah tuh nya sakedik atuh. Oh, namanya dikawitan ke ti pangsana Kang Cece Bungsu. Wah, nyanyi mah geus cukup ditanya, nyanyi mah pangkieuna ya pokona komodina calung mah tah. Lumayan lah. Aya cengkir, kencur, cengkeh. 10 kali. Cengkir, kencur, cengkeh. Pertanian itu teh? Sanes. Cengkir, kencur, cengkeh. 10 kali. Oh. Dengan non teh metronomna anu rada cepet. Cengkir, kencur, cengkeh. Berarti 3 kan? Berarti 2 kali geus genep. Berarti kan 3 kali. Ieu kan geus 3. Cengkir, kencur, cengkeh. Cengkir, kencur, cengkeh hiji. Berarti 2 balikan geus genep. Kitu ieu mah yang cereh wae. Cengkir, kencur, cengkeh hiji. Oh, hiji. Cengkir, kencur, cengkeh kitu we. Saya nu ngitung. Abi nu ngitung atuh. Sok, meuti. Siap? Siap. Konsentrasi penuh. Pinu. Dihitungan beteng kosong. Kapan puasa. Dihitungan tapi ka 3, pamitos 3, go nya. Hiji, 2, 3. Cengkir, kencur, cengkeh. Ya, penyanyi jago ge anger eta nembe sakali. Aya jatah hiji deui. Teh make musik atuh. Apa neta urang teh kudu non teh kudu pinter teh di dinya. Kudu jenius teh di dinya. Elo sih teh gawekeun. Ieu terakhir pokona kudu lulus ya. Metronom sieun nombe nya. Hiji, 2, 3, go. Cengkir, kencur, cengkeh. Cengkir, kencur, cengkeh. Cengkir, kencur, cengkeh. Kencir. Wah, Ji. Makanya kayak kencir. Lupa. Aduh, lupa. Lain lupa. Apa lelo? Nah, berarti penyanyi jago ge eueuh nya. Masalah kan eueuh dina bukuna. Eueuh dina bukuna. Dina bukuna jadi eta mah dijieun. Jadi mana nya nu ase. Mana eta? Eta mah harus. Ya, hiburan. Urang teh ulah terpaku teh kana keseriusan. Ayeuna urang beralih ka Pak Haji Dadang. Pak Haji Dadang sok nyanyi oge. Sok. Dicai di kamar mandi. Dan tapi siapa tahu Pak Haji Dadang anu lebih bagusnya. Suara Mas. Pak Haji Dadang siap? Siap. Cengkir, kencur, cengkeh. Tinggal kana kameranya 10 kali. 1, 2, 3, go. Cengkir, kencur, cengkeh. Cengkir, kencur, cengkeh. Cengkir. Gagal eta nu kaji gagal. Ayo kencar-kencur. Kencar-kencur eta mah. Ayo. Car-kacir. Ayo terakhir. Hiji, 2, 3, go. Cengkir, kencur, cengkeh. 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 10 kali. 10 kali memang beres tapi metronomna tuh. Jadi naon sabeuna? Karena metronom. Iya. Patokan. Patokan. Bebas. Kada ya bebas. Patokan. Mengundangkeun ya. Bebas. Patokan. Sieun nyeun patokan sorangan. Oke, Pak Haji Dadang alhamdulillah rengsenya 10 kali. Eta mah non teh challenge. Seperti biasa abi pami nepangan narasumber seperti gitu pengen-pengennya. Pokoknya mah kamu para bosku YouTuber
diambil anu positifna, mudah-mudahan sih aya manfaatnya. Amin. Oh jangan nu tadi ti Kang Cece Bungsu teh, mudah-mudahan sing aya manfaatna. Ya amin. Di canak anu saena dibuang anu awana. Jadi mana-mana ke pasti dibuang nu awana mah di kekepan. Di kekepan mah eta mah pantal guling. Nya. Ade ke tos awon. Kun kitu pangidan kumargi teh karas waktos kitu aya kana genep jamnya urang teh kitu. Ada 85. 85 naon? Menit. Karung. Ku kitu pangidan sim kuring ka Ucil, sim kuring ke Bungsu nu kasep. Pak Dadang. Sakitu nu kape atur pangidan. Rotong. Akhir kata billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.